Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ya kandang piceun gitu. Tapi lebarnya jang hayam, ternak hayam hayam petelur. Tapi ieu teh asa bau ieu nya asa bau sabun seuseu ieu teh bau sabun Risno. Punten, meneng. Ayo. Pantesan we bau sabun Risno da si Imas geuning. Keron eta meneng. Nya biasa we Imas keur adu bagong. Keur nyapu atuh sia teh. Naon ya? Iya meneng matanya. Udah nitipkeun ya. Kunci mah. Nah, emang ada ka mana ieu teh Imas jeung nitipkeun kunci sagala? Dek inditan. Apana nih yo meneng matanya udah meet and greet ujung komunitas laundry se-Jawa Barat iya di Cimahi. Oh, emang aya kitu Imas eta teh komunitas laundry se-Jawa Barat. Asa karek ngandengi mama Neng mada. Har. Karena apa itu meneng? Nya aya atuh ieu teh perkumpulan laundry se-Jawa Barat. Tong lalawara. Jangan main-main ya. Meni aya wae are mana Imas. Ngan ieu komunitas maneh teh naonan eta teh? Nya barang kitu. Har, nya entah tuh meneng. Ieu mah nya komunitas lagi ngebahas naon teh? Ngebahas cara mencuci yang bener kumaha, cara membuat deterjen sendiri kumaha, cara nyetrika bete canggal kumaha, dan lain-lain gitu. Meni nu kitu mah dina YouTube ge aya atuh Imas teh kudu ngaran komunitas-komunitas waduh. Ya beda tuh meneng meni ieu mah kan praktek langsung ieu. Jadi langsung apa gitu langsung praktek gitu. Ena YouTube mah kan teu praktek langsung ieu. Heueuh Imas kumaha maneh we lah. Ngan maneh indit jeung saha ieu teh? Ya sorangan da atuh mah meneng. Pan tukang laundry di dieu mah kurang Imas sungkul ieu. Lamun si Papan tukang laundry mah jeung si Papan inditna. Tapi si Papan geus di depan. Ya bisi lah atuh Imas maneh teh diantar ku si RT. Henteu mameneng, bawa RT teh-nya keur aya ieu urusan penting cenah dipanggil ka ditu, ka ieu ka berpakuan ya ka ditu geuning ka KDM. Oh, kitu nya geus atuh mana dikeun kuncina eta, lain cecekelan wae. Ya teh Mas nitipnya, kayak kuy masuk ke deui sorenya, ya. Heeh. Mana sakuan deui. Jangan satu hari kita Imas berangkat dulu ya. Assalamualaikum mameneng. Waalaikumsalam. Bye. Nah, si Imas salam sorangan dijawab sorangan geranya. Dasar si eta mah lieur. Loba teh ieu meureunnya, loba teh ngahirup ieu sabun Risno jadi we lieur. Aing. Dudi dam dudi dam. Dek ka mana ya maneh seneng? Dek ulin Neng mama. Ulin we maneh mah digugulung teh nya. Da heula angguran mah maneh teh. Tuh mah geus masak itu. Deng balado. Heueuh, kewe atuh mah lah mending dahar mah gampang. Nah, ai maneh kadon ngelawan dahar moal. Mama atuh menirik ulan ge ulahnya. Meni bae atuh ke deui dahar mah. Dahar moal. Iya meni. Ari budak etak mah kahara rese di tita dahar ge nya. Kasih alpi heula ditambang menerkeun kenteng. Aya teu nya. Cing hilap segalanya ieu abi masihkeun bingkisan ka si Bunda. Pasikeun lah aya teh nya si Bundana di bumi. Mana nyari kieu nya awak Bunda udah sare mak enya beda sarena borang teuing gitu nyari kieu ieu teh mah warna dagang kade yo teu kuat nyari cangkeng mak enya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mak enya nek mau nah ieu teh ka dieu apana Sabtu yo ayeuna mah. Mohon Bunda ieu teh abi teh aya anu bade dipasihkeun kitu ka Bunda. Mangga. Maknya naon eta Neng? Jang Bunda ieu teh. Mohon Bunda eta teh kangge Bunda bingkisan ieu tahun baru. Kedah nama eta teh kok abi teh tanggal 1 dipasihkeun teh. Tapi pan terang sorangannya Bunda abi teh sibuk pisan ieu. Maknya eta naon atuh nek emok meni hatur nuhunnya ieu Bunda dipasihkeun bingkisan sagala ieu. Aduh, bingkisan buah-buahan ieu nuhunnya. Mohon Bunda sami-sami hapuntennya serta acana ieu abi teh telat nganterkeun bingkisana. Oh gitu eta teh ya tenan naon Neng. Tapi Neng, nah Bunda ieu dibere bingkisan sagala ieu teh maknya dalam rangka naon ieu? Nya kan Bunda teh loyal pisan ieu ka Bang Emok teh. Janten Bang Emok teh masihan bingkisan kanggo Bunda kitu. Maknya ari Bu Haji jeung si Ratna dipasihan oge henteu ieu teh. Oh henteu Bunda, ieu mah kangge ketuana hungkul khusus Bunda kitu. Maknya oh gitu eta teh Neng. Tapi Neng, ieu teh iraha kumpulan deui. Jiga nama mingguan payun Bunda kumpulan deuna. Maknya mohon atuh Neng ari kitu mah nya. Ieu soalna
anu nonton teh geus teu kuat hayang janjina sabah. Anu nonton atau bunda ieu teh anu teu sabar janjina sabahna? Mak nya bunda eta geus seberapa nu teu kuat mak nya janjina sabah. Ah si bunda mah meni aya-aya wae nya. Tapi bunda nah ieu teh teu jualannya. Mak nya henteu neng poe na teh libur heula awak bunda teh nya carangkul ieu udang sare teh teh kunaon ieu teh nya. Emang tos naon kitu bunda nah bet tiasa carangkeul kieu ieu teh? Nya eta duka ieu teh neng pada mah nya bunda teh teu ka mana-mana ieu geus udang sare teh langsung nya nyari awak gitu. Oh salah bantal meureun eta mah bunda. Maknya salah bantal neng lamun salah bantal mah atuh meureun sirah bunda anu kakunci stang kieu meureun pan ieu mah awak bunda nyarinya neng. Oh lamun kitu mah berarti anu salahna kasur bunda. Maknya neng awak meni aya ewe eta teh nya maknya. Heureuy atuh bunda, tapi bunda bade dipariksakeun moal eta teh bisi kumaha onam, hayu ku abi diantel lamun bade dipariksa. Itu motor mah aya di ibu mah nih. Maknya tak kedah nih emok tak kedah ieu piraga ieu hungkul bunda mah piraga ngaranna teh nyari awak kitu nyari cangkeng tak kedah ka dokter ieu. Bunda bisi kumaha onam ieu. Pan siapa yang tahu kitu eta di parios mah. Moal neng moal bunda mah biasa wios ieu mah maknya tak kedah piraga nyari ieu hungkul nyari awak tak kedah ka dokter wios tak kedah maknya. Ya atos bunda ari moal di parios mah wios teu naon. Tapi neng bunda teh rek naros ieu. Arek neng teu libur-libur wae teh ku bunda tinggal-tinggal teh nya. Maknya gawe wae ieu. Ah teu acan abi mah bunda soalna pan abi teh kedah ieu kedah ngabekap anu caruti. Nah atuh neng emok teh cuti maknya kadon gawe wae ieu. Lebar atuh bunda kan soalna bonusna teh ageng ieu teh. Emang sabaraha kitu neng eta teh bonusna kitu maknya. Hanya lumayan we bunda tiasa lamun dipake kangge ngadepean mobil mah. Maknya atuh gede ari kitu mah neng nya bisa ngadepean mobil sia neng maknya bunda gede ya atuh lain mah jadi ngaranna teh jadi petugas emokna atuh jadi nasabah maknya. Cek abi mah nya bunda atau saya bunda mah jantan nasabah wae tong jantan abi capek jantan abi bunda tidak ada kata libur. Tapi si neng bener oge nya bunda teu jadi kitu mah maknya. Nya atas ari kitu mah bunda abi bade lajeng deui ieu bade ka kantor soalna masih kena ieu seueur padamelan mun kitu mah abi ti payunnya mangga bunda. Nya neng nya kakareunnya ieu bunda menang bingkisan kitu buah. Naon ieu teh anggur aduh jeruk aduh simpen bisa enak menta berarti simpen maknya. Ari si Alpi nya dititah kuat ka mumul lah dibayar ku mah neng ge. Dasar salki sister hong. Bunda kenaon ieu? Maknya biasa mah neng bunda teh ieu keur nyantai ieu teh. Di mana ieu? Iya mama neng teh ti mah si Alpi ditah mangmanarkeun kenteng tapi embungeun si Alpi na teh. Oh si Alpi ieu mama neng si Alpi anu salkina sister hong. Heuh si Alpi anu eta bunda. Nganaon eta di nu keresek? Maknya katinggal we neng nya. Iya mama neng nya teh bingkisan ti neng emok. Nah geus mere bingkisan bunda. Pan acan puasana ge geus dibere. Maknya beda deui atuh mama neng. Pan eta mah ngaranna parcel ieu mah bingkisan. Eta bingkisan ieu bingkisan tahun baru gitu. Oh gitu bunda. Atuh ngeunahnya eta anu ngelambang emok teh dibarere parcel. Maknya tapi dah henteu kabeh mama neng anu diberena ge. Ieu mah khusus bunda hungkul, khusus ketua emok gitu. Ari syiratna ujung wajib mah teh dibere eta mah. Maknya. Oh, ketua na hungkul eta anu diberena. Panya TKB buna boromun kabeh mah neng terek miluan Mang Emokna. Hayu atuh ari ketemu ngiluan Mang Emok mah neng hayu. Ah, heureuy mah neng mah bunda henteu serius be mah henteu. Maknya mah neng mending pada mah serius atuh mah neng. Lamun mah neng serius jadi nu ngaran teh anggota nasabah bunda ku bunda dibere potongan sampai 5 kali angsuran Maknya eta lagi ku bunda mah maknya. Moal bunda mama neng mah. Ngan hayu teh teu ka warung bunda tumben. Maknya bunda teh keur ieu mah neng cara rangkul eta nyarari awak asa ripuh gitu. Jadi boro-boro muka warung ieu bunda teh masake acan eta maknya teu kuat ripuh tuh. Aduh ripuh. Nyarari awak konon atuh bunda meni. Edeuk mal itu pasakan mama neng masak tuh loba edeuk. Maknya ya pasti hayang tuh mama neng apa nanya pasakan mama neng mah enak yo nikmat sekali Maknya heueuh nya heug hayang mah ku mama neng ke di wadahan. Mama neng hayang eta nu dina kresek. Maknya hanya teri dewe dek merong ku kita aya hayang. Maknya ngas atuh teh naon neng ya ku bunda mama neng berenya tapi bunda minta 2 porsi nya eta masakan mama nengna panjang jeung si ayah yo. Meni si ayah mah tong diparaban bunda lah lieur jeung sok mere resiko wae eta teh nya.
Maknya, ya menang kita atau maneh tetap kudu diparaban si ayah teh apanya. Bunda mah ieu teh istri berbakti. Halah, Bunda berbakti waduk. Si maneh masuk kitu ka si ayah Bunda teh. Nggak cuma maneh anu mana ieu aya anggur, aya bangke mah nya geus dahar ya mah. Aya anggur, aya jeruk sok anu mana maneh. Sok. Mama Neng mah eta we anggur hiji lah. Oh nya geus atuh. Yo maneh. Alah, nuhun Bunda. Aduh, menang anggur euy. Nya maneh sawi-sawi maneh. Ya enggeus atuh Bunda ari kitu mah. Mama Neng balik heula nya. Urang handetkeun lah eta pasakana. Mun geus hanet ku Mama Neng dianterin ka dieu nya. Hayo ah. Nya Mama Neng. Teu balik pisan nya Mama Neng jadi kacokot anggur Bunda nya. Maknya. Tapi teu naon ketang. Bunda kan teu masak jadi Bunda meunang masakan Mama Neng. Maknya. Cuman lah bisa Ibu Haji. Meni liar kieu nya ieu Pak RT duh nguruskeun bana alias bansos janda. Dia kula di dia ah. Asa bawa-bawa duit ya teh. Gimana nya? Cing urang cek heula nya ieu bansos teh. Naomi, Ai, Elis, Jumiah, Dedah, Ningrum, Esti. Enggeus kitu kabeh ya teh anu kaliwat teh nya. Duh. Sadeui nya. Har, Pak RT geuning. Keur naon ieu? Bu Haji, biasa we ieu Pak RT teh. Nuju ieu ngadata banda, bansos jana ieu. Oh, bansos ieu teh. Naon ieu teh Pak RT bansosna? Nya biasa we Bu Haji masuk sama sembako ada 9 bahan pokok gitu. Mana atuh ieu teh sembakona? Teu dibawa? Nya henteu atuh Bu Haji berat aya dibawa sembakona mah. Ieu mah rek didata hungkul, rek didatangan jelemana terus dibejaan bahwa eta jelema menang bansos. Nah, nu menang engke sore ka imah Pak RT jang nyokot bansosna. Gitu. Oh, gitu eta teh Pak RT. Nya enggeus atuh engke ge sore Ibu Haji ka imah Pak RT nya. Ari Ibu Haji rek naon eta ka imah Pak RT sagala. Har, nya rek nyokot bansos atuh Pak RT. Maknya rek apel ieu meni telepel. Nah, harek nyokot bansos pan Bu Haji mah teu meunang ieu. Har, nah ieu Ibu Haji teu meunang bansos sagala ieu teh Pak RT. Pan Ibu Haji ge atuh warga ieu, warga di dieu. Heueuh, pan Bu Haji mah nya meskipun warga ge Bu Haji mah tidak masuk kriteria apanan ieu mah banda alias bansos janda, kangge janda jeung lansia hungkul. Sekali-kali mah atuh Pak RT babagi teh kabeh ieu. Ibu Haji ge da apa sebenarnya mah Pak RT teh dibere dadana jang ngabagi sa RT-eun. Tapi pan ku Pak RT mah diakalan eta teh dibagina jang janda hungkul jeung keluarga Pak RT. Nya kan? Naon eta teh maksudna Bu Haji nuduh dia korupsi apa kumaha eta teh nyaros kitu Bu Haji? Nah, Haji kudu tersinggung aya Pak RT. Yeuh, lamun tersinggung biasana teh terlibat, yeuh. Lamun tidak tersinggung tidak terlibat. Jadi Pak RT naon kesimpulanna ieu teh? Ari memastikan mah Bu Haji nya sanes kawas kitu yeuh eta mah nuduh. Naon ari Pak RT da Ibu Haji mah teu nuduh. Ngan jiga nama kitu soalna Ibu Haji pan teu kabagi. Mun teu kabagi jiga nama kawas kitu dugaan Ibu Haji mah. Nah, Ibu Haji ari teh dengekeun yeuh nya bansos mah di mana-mana ge kangge warga anu kurang mampu yeuh. Pan Bu Haji mah mampu teu era eta ku emas. Tok teu percaya mah tanyakeun ka RT sabelah, ka RT sabelah jug tanyakeun teu percaya mah. Ah, meni haream eueuh gawe naon nanyakeun kitu patut. Eta mah maneh we RT kopet teu bisa ngadata eta mah dasar ieu mah nepotisme. Meni aya-aya wae nya ieu warga duh kudu loba istighfar jadi RT di dieu mah. Tingali sia RT ku Ibu Haji deuk diobrak-abrik moal saha ieu teh mere bansos ka Ibu Haji. Balik deui aing mah deuk ningali saha nu dibere bansosna. Mana ada mama Neng cenahnya ngorok kantor kena pasakan tapi maknya wae tadi teh nyokot lah bansos itu kayak mah Pak RT 200 2.100.000 nah asal leuwih teuing hitungan teh nya rarasaan duit bansos mah ukur 1.800.000 nah ieu 2.100.000 sanu kaasupkeun ya aya teh nya Pak RT di imah har aya di dieu geuning Pak RT Bunda ieu Pak RT di dieu naon ieu badan nyanak bansos Bunda teh mohon Pak RT Bunda teh badan nyanak bansos maknya oh eta nya atuh satu engke sore kayak bumi Pak RT nya sok dicanak ka bumi Pak RT maknya nah dek naon dia kayak Pak RT dek nyokot naon nyapan Bunda teh badan nyanak sembako sanes bansos pan maknya nah sembako Pak RT apa cek Pak RT ieu cenah duit 200.000 lain
Har nya pan beuna mah janda ya, janda bodong alias salakian tapi mau kondonya. Aduh, hilap pan eta mah jang ieu nya. Jang lansia sembako mah hilap Pak RT teh hampunten nya. Mak nyem nih pohon Pak RT mah. Yo, mata kalau gerak. Ya bener kun kobah teh baca pohon. Mak nyo. Har, eta si RT kopet anjing si budak keur naon duaan di dinya? Bunda maklum we atuh Pak RT. Namina ge RT ya jalmi seueur urusan. Sok atuh tanda tangan heula bae dia sok, mangga. Oh nyo. Har, eta si RT nanaon anjing si budak ieu. Wah aing mah fotokeun sia kapanggih selingkuh. Videokeun we. Saeutik geus sakitu Teh si RT ku aing dibejakeun ka si Imas selingkuhnya. Teh. Har, itu kunaon haji burung lompatan. Antekeun heula ieu ka si bunda bisi nanyakeun. Bunda, aya bunda. Mak nya, we maneng dia di saung aya. Har, nah di dinya geuning bunda. Maneng keur dibagi bansos eta ku Pak RT. Mak nya. Oh, gitu. Nah, tadi imah mana RT atuh bagi-bagina jeung di desa segala. Apaan ieu mah bansosna ieu mah maneng amplop gitu. Lamun nu sembako kakara di bumi Pak RT. Oh, gitu. Nah, atuh maneng teh dibere ieu bansosna kalau kasih bunda hungkul. Harapan mama neng mah iya atuh teu masuk kriteria jadi teu meunang. Lamun masuk kriteria kakara meunang. Jika bunda apaan ieu naon namina teh janda bodong nya suamina mah kondo. Nah, itu kakara meunang. Padahal mah bere we atuh mah neng teh karek 100 we mah nya. Meni pira 100 mah moal beak atuh da duit bansosna ge. Nya teu meunang kitu atuh mah neng apa dan nya ieu teh tos aya pelaturanna tos aya regulasina kitu. Heeh atur-atur kumaha Pak RT we lah eta mah kumaha geunahna kitu. Mohon maneng nya tos atuh kitu mah nya abi bade ka bumi Bu Ai, Bu Elis, Bu Jumiah, Bu Dedah, Bu Ninglum, Bu Esih dulu nya. Sok mangga ti payun hayu Nya Pak RT nu nya ya. Mak nya. Yo ibu-ibu yo ti payun Bunda, Mama Neng hayang ninggali atuh duit bansos teh kaos kumaha? Saruhan teh eta juga duit Mama Neng. Mak nya, nya sarua keneh atuh Mama Neng duit mah kitu-kitu keneh. Oh bedana mak nya. Nya bisi we atuh bunda. Pan mah maneng mah nya can pernah ieu ningali duit bansos teh. Pan can pernah dibere ku si RT eta mah. Cing mana atuh ningali duitna mana? Harho nya. Bunda teh karek tanda tangan hungkul tadi jeung Pak RT teh. Duitna can dibikun. Pak RT tungguan duitna acan Pak RT. Nah, si bunda bisa-bisana ari etana ditanda tangan, duitna teh ditampa geranya. Har, itu tuangan si bunda. Bunda itu tuangan bunda. Har, bunda. Tuan Risa Jawa Barat. Oh. Jilat segalanya ya abis masih kan bingkisan kasih bunda kok pengen ketawa terus meni ayah wae hok ayah tanya si bundanya di bumi orang kadek itu kadek tong pohokeun orang tapi wios lah ya lihat waktu capek sisa abi ngasih bingkisan ngasih bunda teh tapi wios lah daripada pira di dahar ke kota jangan lihat aku lihat sih dia diberi parcel oge kan bunda masuk loba nomo kan parcel bingkisan hok ambil aja deui ieu bade lanjut lagi mau ya atos atuh neng yos aya kitu mah apa bunda gede mulai atuh ieu bunda gede jadi ieu lah jadi petugas bank emokna aya mah nya cepetan mak nya ieu mah mama neng merenya ge hok atasnya apa munah ieu munah nya bentar ibu haji ga apalnya sebenarnya hok ibu haji ga apa sebenarnya mah tipu sate diberena loba nya jang sapa jang sawarga nah mohon balik dia sok nah mohon nah ini 300 nya ieu teh kita tadi dia anjing nah mana 300 dulu kali